Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho kepada kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini kita meneruskan kajian kitab Tanqihul Qaul. Alhamdulillah saat ini memasuki bab yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-babu tsaminu wa salasuna ribab anu ka-38. Fi fadilati dzikril qabri eta tetep dina martelakeun kautamaan ingat ka alam kubur wa ahwalihi sareng pakewuhna di alam kubur. Bab yang ke-38 menjelaskan tentang keutamaan mengingat kubur dan kengerian atau huru-hara yang terjadi di alam kubur. Qala parantos ngadawu saha Nabi alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi eta tetep ka kanjeng Nabi as-salatu ari rahmat ta'zim Allah wassalamu sareng kahormatan. Al-qabru ari alam kubur. Raudhatun eta taman min riyadil jannati tina sabagian taman surga. Au hufratun atawa kedukan min huffarin nari tina sawareh kedukan neraka atanapi jurang tina sawareh jurang neraka. Bahwa kubur bisa jadi taman surga atau bisa jadi jurang neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mukminu ari jalma anu iman fi qabrihi di kuburna eta jalma anu iman fi raudatin eta tetep dina taman hadra anu hejo wa yuwassa'u jeung dilegakeun lahu pikeun jalma mukmin naon qabrahu kuburna eta jalma mukmin teh sab'ina dira'an 70 siku dilegana teh 70 siku. Wayuti'u jeung dicaangan itu kubur teh hatta yakuna sehingga bukti eta kubur kal qamari seperti bulan purnama, seperti bulan Lailatul Badri dina peutingan purnama. Orang mukmin di dalam kubur itu bagaikan di dalam taman yang hijau, yang indah, dan kuburnya itu akan diluaskan oleh Allah seluas 70 sikut dan akan diberikan cahaya seperti cahayanya bulan purnama. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna bani adama lamun sanyanyana anak Adam alimu eta apal anak Adam. Kaifa kumaha adzabul qabri siksa kubur manafa'ahum maka moal manfaat ka eta bani Adam naon al aisyu kahirupan fid dunya di alam dunia. Fata'awadu maka kudu nyuhunkeun panyalindungan aranjeun billahi ka Allah al-karimi anu maha mulia anu bageur. Min adzabil qabri tina siksa kubur al-wakhimi anu banget anu peurih, siksa kubur anu banget anu peurih. Kalau seandainya anak Adam tahu bagaimana siksa kubur maka tidak akan bermanfaat kehidupan dunia ini. Maka yang bermanfaat adalah meminta pertolongan kepada Allah dari siksa kubur al-wakhimi yang pedih, ay as-saqil atau yang berat ya. Jadi dari siksa kubur yang berat. Naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari siksa kubur, azab kubur.
Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min abdin tepati-pati ti hiji hamba yamuru anu ngaliwat eta hamba bi qabri rajulin kana kuburna hiji lalaki kana bukti eta hamba teh ya'rifuhu nyaho ka eta kubur lalaki teh fid dunya di alam dunia. Ketika kita melewati suatu kuburan dan kita tahu bahwa kubur itu adalah teman kita waktu di dunia. Ya'rifuhu nyaho eta abdi kana kuburna eta rajul di dunia di alam dunia fayusallimu tuluy uluk salam eta hamba teh alaihi kana kuburna eta rajul. Illa kecuali arrafahu nyaho cenah eta anu dikubur teh nyaho eta anu dikubur teh waroda sareng ngajawab eta anu dikubur teh alaihi ka eta hamba assalama kana uluk salamna. Bahwa ketika kita melewati suatu kuburan yang mana kita tahu bahwa orang yang dikubur itu sewaktu hidupnya kita tahu teman kita, kemudian kita memberikan salam assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahla diyar, maka orang yang ada di dalam kubur itu akan menjawab salam kita, mengetahui siapa yang memberikan salam kepadanya. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin tepati-pati eta nepi teu aya ti hiji jalma Islam marra anu ngaliwat eta jalma teh bi qabrin kana hiji kubur min maqabiril muslimin ti pirang-pirang pakuburan jalma Islam illa kecuali qala ngucap lahu ka eta jalma anu ngaliwat desa ahlul kuburi ahli kubur teh ya gofil hai anu poho lau alim ta lamun nyaho anjeun ma kana siksa na alamu anu nyaho kami kana eta siksa ladaba yakin ngancurkeun naonlah muka daging anjeun ala jasadika kana jasad anjeun wadamuka sareng geti anjeun ala badanika kana badan anjeun. Ketika kita melewati pekuburan kuburnya orang Islam, maka ahli kubur akan berkata kepada kita, hai orang yang lupa, seandainya kamu tahu apa siksa yang aku alami, maka akan menghancurkan daging kamu terhadap jasad kamu, akan menghancurkan darah kamu terhadap badan kamu. Karena saking ngerinya siksa kubur, azab kubur. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal abda sanyanyana hiji hamba al mukmina anu iman idza wudi'a di mana-mana disimpen eta hamba fil qabri di kubur wa uqida sareng didiukeun eta hamba wa qala sareng ngucap saha ahluhu keluargana eta hamba wa aqribauhu sareng karib-karibna eta hamba anu deukeut jeung eta hamba wa hibbauhu sareng pirang-pirang kakasihna eta hamba teh anu dikubur teh wa abnauhu sareng pirang-pirang anakna hamba wa sayyidah duh Gusti wa syarifah duh Gusti anu banget mulia wa amiroh duh raja kola maka ngucap lahu kaeta hamba teh dikubur teh sahal malaku malaikat isma dengekeun ku anjeun mah kana naon perkara yakuluna anu geus ngucap itu pirang-pirang jalma teh antari anjeun kung tabuk teh eta anjeun sayyidan eta raja Gusti wa angta sareng bukti anjeun syarifan eta anu mulia wa angta sareng bukti anjeun amiron eta raja qala maka ngucap sa al maitu mayit ya laitahum hayang teuing itu pirang-pirang keluarga teh ahli teh lam yakunu yen teu ngomong sapertikeun kitu payut gotu maka tuluy digencet itu hamba anu dikubur teh dogtotan kalawan gencetan anu nyaan yahtalifu anu
pasiksak biha ku eta kencetan naon adla'uhu tulang igana eta jalma eta hamba. Maka ketika seorang hamba yang iman itu dikubur, kemudian berceritalah keluarganya, tetangganya, orang-orang yang ia cintai bahwa orang tersebut merupakan orang yang mulia, seorang raja, seorang pemimpin, maka mayit itu tidak berharap terhadap ucapan-ucapan yang seperti itu. Kemudian mayit tersebut dihimpit oleh kubur sehingga berantakanlah tulang-tulang mayit tersebut, tulang iga nak barantakan kali itu. Ya, pasiksa dan lain sebagainya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka ketika keluarga kita dikubur, maka yang kita ucapkan itu adalah doa-doa. Jangan sampai duhnya teuing jalma beunghar, duhnya teuing raja, duhnya teuing. Tidak boleh mengatakan hal-hal yang seperti itu. Maka yang kita lakukan adalah mendoakannya. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala parantos ngadawuh saha Allah taala Allah anu luhur anu maha luhur ya Isa hai Isa kam min wajhin loba pisan tina rarai sobihin anu kasep wa badanin sareng awak sahihin anu sehat walisanin sareng lisan fasihin anu fasihat godan isuk-isuk baina atbaqin nirani eta tetep diantara lapisan pirang-pirang neraka yasihu bari jejeritan eta rarai teh bari jejeritan kabeh. Maka banyak diantara orang yang memiliki wajah tampan, badan sehat, lisan fasih yang setiap pagi-paginya selalu menjerit dikarenakan disiksa di berbagai lapisan neraka. Alhamdulillah summa naudzubillah. Jangan bangga ketika memiliki wajah tampan, karena wajah tampan banyak di dalam neraka yang akan disiksa oleh Allah. Jangan bangga memiliki badan sehat, karena orang yang memiliki badan sehat banyak yang disiksa oleh Allah. Jangan bangga memiliki lisan yang fasih, karena lisan yang fasih, orang yang memiliki lisan yang fasih akan banyak disiksa di akhirat nanti. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al qabru ari kubur awalu manzilin eta mimiti tempat ya napi eta mimiti tempat turun mimanazil akhirati tina pirang-pirang tempat akhirat wa akhiru manzilin sareng akhir tempat mimanazilid dunia tina pirang-pirang patempatan dunia, bahwa kubur itu merupakan awal tempat akhirat dan akhir daripada tempat dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al qabru ari kubur manzilun eta hiji tempat labudanu teu menang teu fihi dina eta tempat teh minan nuzuli tina cicing heula. Kubur itu adalah suatu tempat yang harus kita singgahi. Ya, wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza mata di mana-mana maut sahadukum ti salah sejaranjeun kabeh urido maka ditembongkeun alaihi ka eta ahad ka eta jalma teh naon maq'aduhu tempat cicingna eta hamba teh bil godati dina isuk-isuk wal asyi sareng sore. In kana lamun bukti eta hamba teh eta ahad teh anu maot teh min ahlil jannati tina penduduk surga pamin ahlil jannati maka eta tetep tina penduduk surga. Ketika seorang hamba meninggal maka setiap pagi-pagi dan sore akan diperlihatkan tempat tinggalnya. Apabila ia penghuni surga maka yang akan dilihatkan adalah keadaan surga. Wa in kana min ahli nari sareng lamun bukti eta jalma teh tina panghuni neraka famin ahli nari maka eta tetep tina panghuni neraka. Apabila ia penghuni neraka maka akan diperlihatkan tempatnya di neraka. Yuqalu dibasakeun hadamak adu ari ieu eta pangdiukan anjeun tempat anjeun hatta ya ba'asaka sehingga ngahudangkeun ka anjeun saallahu Allah ilaihi kana eta tempat yaumal kiamati dina poe kiamat.
Ya, maka ketika seorang meninggal, baik ahli kuburnya itu ahli neraka atau ahli surga, maka akan diperlihatkan setiap pagi dan sore, sehingga dikatakan kepada orang tersebut, inilah ya tempat tinggal kamu, sehingga Allah membangkitkan kamu nanti pada hari kiamat. Wallahu a'lam, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, share dan subscribe-nya. Saya haturkan jazakumullahu ahsanal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.